Sampurasun wargi sedana katepen deui dina acara wayang golek ngalangkungan channel YouTube Seni Budaya SGP. Tah wargi sedana wayang golek dinten ieu ngahaturkeun judulna nyaeta Dorna Gugur ti Munggul Pawenang Putra Kidalang Jajang Dede Amung Sutarya. Bagian anu kadua sumangga wargi sedana supados teu nyangkolong tingan waktos urang sami samai Bandungan ieu cariosna. Nah ka wargi sedana anu mika cinta sareng mika deudeuh kana seni wayang golek sumangganya tong sampai di skip duki ka rengse. Nah dituna ngahaturkeun mangga hayu urang Bandungan ieu cariosna. Prabu Batara Kresna leleh gedeg awis manis pangandikaipun kedalingisan eladar yayi keke ngahaturkeun nuhun sakadang Pandawa parantos kempel diran dua tangan oge ngahaturkeun nuhun ka eyang sepuh ti Wirata eyang Maswapati Kresna Dayang teh sagoreng-goreng lauge geus korban tilu anak eyang teh ayeuna kumaha eyang nanyakeun saha anu kudu maju ka Kurusetra dina poe nuhun eyang keantos sakedap eyang kepada kaula Kresna lamun bisa eyang mentawi dina poe ayeuna bakal maju ka Kurusetra nuhun ya ayeuna kaula nun Raka Batara yaya sadewa kaula nun Raka Batara Kakang Semar cobi majeng calikna ka payun Bapak benar aku anak jarum sapotong dia ngakaremat jagat angan keroh kuah kreo Surabidoma parahu maju ku barat nun ngayanakku nah ieu teh bade iraha Wirena Bratayuda teh katinggalaina di Kurusetra babatang patulayah senjata pasolengkrah geusi oge pacampur jeung getika beuna parantos bawah ngru ieu teh naha iraha Wirena ya bade tumaros ieu teh iraha Wirena Bratayuda teh margi ayeuna teh anu korban mah rakyat teu kirang-kirang ayeuna istri dikantunkeun carogena anakna ditaringalakeun ku bapana alatan ieu Bratayudayana seueur ayeuna teh nuhun istri dikantunkeun ku carogena anak yatim piatu pabalata ku ayana ieu perang teh cing ieu teh saha anu tanggung jawab sanyana nun nah ieu teh bade teras-terasan ieu ya lain dari bapaknya batur mengarasa sedih ieu mah darat ti popolotot kadunungan lain make jeung loba ngomongkeun randa kitu da bener ieu teh akibat ku perang pangagung jeung pangagung teh nu korban nepikeun ka patulayah rakyat leutik anu katempuhan ieu teh ku ayana kajadian rakyat leutik nepikeun ka ripuh kitu ku ayana nu dilaluhureun teu balan mah ieu teh ekonomi teh tong boro-boro ayeuna di Amarta teu pan di panggung oge sabaraha hiji anu diuk di luhur panggung rana bejakeun ka Kang Ilail cicing kitu aya di luar paduli teuing aing mah teh di bawah badami oge keun bae dewek mah teh di bawah hiji badami oge nu penting mah dewek mangisukan mah dina balik munal ku buah munal ku rokok sageus dewek mah
nah batur mamikiran perang ya mamikiran buah nun atur mah berjuang yang memikiran bawah Raka Batara nyangakeun be atuh ka Raka Batara kedah kumaha ieu teh salajeng okieu yayi selenting pawaning kolepat pawaning beja hawar-hawar cek beja ti jalma anu tiasa dipercaya cenah dinten ieu teh anu majeng ka Kurusetra ti pihak Kurawa teh teu aya sanes lianti Burisrawa saha atuh kedah pitandingeunana Burisrawa aing kakang calita aing minta izin deuk nadingan si Burisrawa ngacung bebas aing numpaka nadingan si Burisrawa minta izin aing ke atas aja nah karena nadingan si Burisrawa beueuh deui lian teh aya minta izin yang pikeun nadingan si Burisrawa ke antos sakedapnya teu naon kaula we numpaka nadingan di pihak Kurawa urang hancurkeun pihak Kurawa ke antos aya langkung saya raipan jenengan be bade nadingan Burisrawa dah kaula nun raipan jenengan Raka Batara kaula nun Raka Batara kumaha upami raipan jenengan nyuwunkeun widi kanggo nadingan Burisrawa nuhun ka para pangagung ari sumanget namah geuningan estu ning araya keneh ieu teh ya nafsu nama akuah ya naon ari bapak juga nyegik begitu puguh agan bapak we titah maju ka Kurusetra agan hih nanaonan sia yuk itu pamawi kakolot geuleuh di aing mah nempo bapak teh tanya akan jadi anak tanya aku mah sakit bisa we adik anak mah kadejang berjuang si bener si lain kudu sing cari cing pageuh kancing cari pageuh iket ari bapak ditinggalikeun ku dewek isuk-isuk nepi ka sore tengah ngurus manuk we anis kembang geura euy ah nah sia kujuk kumaha salajengna Raka Batara saha anu kedah dipajengkeun ti pihak urang okieu yayi ieu teh parantos aya waktosna nalika dina lalampahan Kresna Duta waktos akang kautus ku yayi ka nagara Astina yen ngajantenkeun Bratayuda Burisrawa teh silih alapati pegala nyawa sareng sencakipan manegara mungku akang dipisah kecing teh dina waktosna Bratayuda sing saha nu majeng boh ti pihak Kurawa Burisrawa tos yakin bakal ditandingan ku sancakipan manegara kumaha yayi satuju sampean sekupami Yai Padmanegara kuarang majeng ka Kurusetra aing teu satuju Cang saya aing kasih Padmanegara caten kanyeuna teh lah leuwih hade aing pikeun nadingan si Burisrawa minta izin aing deuk ka Kurusetra aya waktosna yayi aya bagian-bagianana mangga ayeuna mah urang angkir wae sencakipan manegara pikeun majeng ka Kurusetra nandingan Burisrawa margi parantos kokotak Burisrawa di Kurusetra mana cenah pitandingan kaula sakitu ti aka nya teu naon nyangakeun be ka Raka Batara nya ari keur eyang Makresna sok kumaha nu jadi incu we rek saha anu maju ka Kurusetra eyang hijina sok Kresna nyerenkeun be ka incu eyang saha anu kudu maju eyang Ngawidian kaula nun Raka Batara mangga nyangakeun be ka Raka Batara kaula nun Raka Batara nyangakeun ka Raka Batara kaula nun Raka Batara nyangakeun we ka Gusti Batara nun manggakeun wakang urang angkir Yai Padmanegara Padmanegara
Hadia Yayi. Punten aya. Sok kadinya kresna. Padmanegara barang diangkir ku Prabu Kresna Prapta kasadayana para payunan pangagung Amarta marak-marak wong Wiswana pangapunten marak-marak wong Wiswana dadayu wano sapista syukur bagja kamayang sampean diangkir belakang para tosai badaya pikir saya tahu wayahna dina poe ayeuna sampean kedah majeng ka Kurusetra nandingan Sipuri Srawa kumaha kinten-kinten sampean sangem pikeun nandingan Sipuri Srawa bujang-bujang di pura tanagi sareng lantaran heh nyawa kadiekeun kasalamatan para pangagung Amarta kadiekeun kasalamatan rahayat Amarta sajumlahan syukur bagja kamayangan syukur bagja kamayangan syukur Padmanegara geus boga minat hayang maju ka Kurusetra eta tanana hiji satria anu kukeuh pageuh kana tatakuan satria aing cangcaya aing tepol izinan si Padmanegara maju ka Kurusetra mangga teu langkung sampean Yayi mung ayeuna mah nyuhkeun witi we Yayi Padmanegara anu kedah nandingan Sipuri Srawa heug aing ngawidian aing izinan teu nanaon ngan aya syaratna dupi syaratna kedah kumaha aing hayang heula ngadoja kana kasakten si Padmanegara minta izin aing kasih kakak Kresna mangga we Yayi etang-etang latihan we angap ku sampean mangga di dina aing mangga teu langkung Yayi Bratasena mangga sateacana Yayi Padmanegara majeng ka Kurusetra mangga geura didik geura latih heula ku sampean hayo Padmanegara kadu beh lega kalah ditu Padmanegara mangga Yayi urang saksian ku sadayana sok ibu eyang dituakeun sihas tunun langkung sae kitu we didik heula we aing ngadoja ka si Padmanegara saksian daug sebar mangga
gablek daun sia geus wadi-wadi hayang ka kuruset Hayang maju ka gulus. punten dah cobi Boga usik kumaha punten cobi. tampadan kasakten pan magana pek Cobi ya. yeah wey sup wey apa kira dalinga seeutik euy Aya ulinan tas. aya ulina mah pek sup wey Pelit teh mah ye. samaruka deuk beuneunan saha deweh teh Pelit serek barang beres. awas tampadan sukap wey Apa rek iku teh. apa dekiku tasuk wey tong gurap gerabah soak Mau kasih mah mau. tapar sukap iya bedang siap waing ti dieu ka dieu wey itu Ade atuh guru. aduh Katenggel ba. tampadan sukap wey Percaya. wey Usik nama aya bas. pek Yang disebutkeun. kudu kumaha ya kaul tampadan suk wey ditotogeun sia kuai ha wey Allah singkil sia edan sipan beragara aing kagaplok punten tapan iya walah iya mangke nyanyi kumaha atos sampean waduh teu sangka si Parmanegara pedas tanagara aing kaseret aing nu mawi saur akang oge akang geus percanten yen Yai Parmanegara pikeun naningan si Burisrawa tapi aing aya kapadasaran naon deui Yai aya deui hiji syarat anu kudu di lakonan ku si Parmanegara naon Yai ayeuna urang balap lumpat jeung aing lamun aing menang tong tulus maju na maneh ka kuluseta mangga Yai sok gugu we ka hoyong Yai Bratasena sanggup maneh siap sok saksian kasda mangga Yai sok dan akan nyaksian Yai sok sia balap lumpat ayeuna jeung aing mangga pangawasitankeun ka si cepot hirup
Jadi wasit suka. Kade cing Alah, bijaksana. yang Pan. lain dewek pada asa teh harti. Naon make jeung teu Oh, cenah rek perang na dengan musuh. Der ieu galungan heula jeung dulur. Siapan latihan heula ame nyanggarupan perang teh geus sayeuki kuat. Bade aya pikir sae naon juragan ageung. Pot. Pangawasitan geuna aing rek balap lompat jeung sifat negara. Mangga dupi KTP-na aya. Wah, sieu. Abdi janten panitia. Sing saha anu kengeng dina balap lompat ku abdi bakal dipasihan hadiah. Naon hadiahna? Naon cepot hadiahna? Abdi bade nyulkeun heula ka panton, bade dipasihan hadiah jeruk sadus. Atanapi buah sadus. Sok. Wasitan heula kumade? Siapa? Tuur lumayan ada keker. Bitis, alah, iya bener disebut bisnis jaksi sagawir teh ya. Tah, iya mah tuh rada leklok. Wah, nas ya. Kade bisi kawan teu cios, majeng ngagulus eta saksian kumade pun. Lebar. Lajeng Bratasena sareng Sencaki di dia diadu kakiatannya eta balap lompat. Naon kalagu jeung gagan. Asa dihina ieu sifat negara. Tong disebutkeun sifat negara lamun teu bisa nyusul Bratasena. Lajeng bae di dieu sifat negara ngawatek aji kidang kencana. Anu watekna tiasa mabur tanpa lar. Stiker saning yang dumampara kumaregi padma negara ngawatak aji kidang kencana atuh di dieu Bratasena lompatna katingaleunana tebih ku Sencaki padma negara ari padma negara mah kawatas teh parantos dugi. Ari Bratasena masih keneh tebih kaayana atuh di dieu padma negara teu sirikna nyeungsirikeun ka Bratasena. Padma negara mah parantos nyeusup rokok Cisamsu, parantos dinyuh cikopi ABC, Parantos kunak-kunuk bawaeun enjing buah. malahan parantos kunak-kunuk kana keresek hideung bawaeun isuk mulang. Atuh di dieu Bima ngaraos kaget bari jeung nu hapreng-hap kaya dana cap. Tetela maneh geus bisa ngerehkeun aing lompat. Punten abdi mah ngarokok ge parantos chef 2 batang ieu teh. Alah, tuh abdi mah tos ngadamel kopi ABC teh abdi mah. Ayeuna maneh ku aing bakal diberi ngaran, diberi gelar ngaran maneh Bima Kuntet ti ayeuna. Yang saha nu meunang? Kumaha ieu wasit teh piraku nanyakeun ka penonton? Ya nu mawi cek abdi ge ulah boga pangrasa lengkah gede awak gede. Ulah sombong deh kitu tah. Mana sia hadiah teh? Mana ka dieu hadiah teh?
ku bapak dijual. Jajan parantos saya nama latihan anak tete lapot sifat bandegara aing ampir-ampiran kadese atuh da saheula guruna kapan ieu guru bandegara teh ieu geura sok apal keneh jurusan di abdi bangga sok ayeuna panginten di Widian Padmanegara teh macam aing geus percaya si Padmanegara teh maju ka kursi eta. Geus, ageus. Ya. Mangke da. Parantos yai cekap ngujina ka Padmanegara. Cukup aing kadeseh ku si Padmanegara. Nganti ayeuna si Padmanegara diberi gelar ku aing nyaeta Bima Kuntet. Mangga ayeuna mah urang saksian ku sadaya pikeun nyakseni Padmanegara sareng Burisrawa di Kuruseta. Iya. Baik, didoakeun ku aing sing hasil. Mangga surak amal-amalan di Karang Kuruseta Burisrawa majeng ka Kuruseta alah dia batur Burisrawa maju ka Kuruseta Dia batur Burisrawa maju saha tandingna saha apit tandingan Burisrawa yo hidup Burisrawa atuh lajeng bayi Padmanegara majeng ka Kuruseta ieu Burisrawa aing pit tandingan dua Nyadi masih ngecari ngedi ulah kemana ulah kacung hati Babalean pangalusna sanaos di kampung mulang kasayan mualusna munggu jawa kamu jujur osok kukus
ya kaula Padma Negara anu bakal dengan Purisawa memana paning ka kaula ai tanding sampean mun jalan balilu lampat masuk ulah jeung batur terasa luyung da boga angkat tangan lugu mun jamak eling wiwitan tang pumo kamalianaan laku sok make jejekan segala rejang ugeran pangidai maneh Padma Negara sok bageula aing tetulus begalan nyawa alatan dipisah ayeuna waktuna hayah gerak tandingan ya kaulah si pupu Purisawa lain-lain daun awi lain-lain baga diri kasaha kesanya mutang iwak apa nutan orang nusami nginung kawangku mi cinta bangsa pribadi yang sabkana kabudaya nutu baik lihat pikir geningan nutu apa itu darah pasal apa estu hirup repih rapi rukun hirup kada akurat tapi ke pahiri-hiri tapi kenapa diri jeung batur teh runtut hanteu karasa silih asih mun mawa mah kerap suran gindi pikir ditaluti gindi pikir ditaluti hanteu asa dinemangan geningan wong pamanting kena pribadi mau baca
persatuan buah ayah gitu pakuhu ayah maaca kali bapak aca na arah raya gitu di paling di antos atus kawan mempegorang tepung labung amprok jongkok di babakan di ada ya teh gara-garanya pakuwu bapak hajat kali ibu malinda bos kuat situ pinu lantaran itu tak kedah diaju dipetik suara bagi gara-garanya panganten bosan luhurana kaparipang haturan mak uyat sareng pak uyat ayah gitu nya parampas ketampi kegagalan nama tadi buah lepas bapak hajat kali ibu kapayunana sadayana haturan nama uyat yang payunan haturan
kaget nira kasangro ingkang neme prapta kaget nira kasangro ingkang neme prapta kaget nah ke kiri-kiri ya ke kiri ya Burisrawa kaget kasangrok sareng Padmanegara Tesirikna eta anu dianti-anti anu diarep-arep ku Burisrawa koyong penak sareng Padmanegara nganti ka kedangen Padmanegara ayeuna urang papanggih deui urang sini rebutan pati begal aja hayo geus waktuna ayeuna kudu nandingan ye si Padmanegara tandingan kasakeun si Padmanegara hayo singkil pinatan hayo siap ya ala dia batur sabak pada dia singkil pinatan ya
Padmanegara ungu hidup. Padmanegara hidup. Barang kasaksian ku Prabu Batara Kasdayen Padmanegara kadeseh ku Burisrawa atuh ya Kresna ti gegana wiati enggal nyauran panengah Pandawa Arjuna mang waspada nirah katon aduh cilaka mang waspada nirah katon kaget teniran ningali mang waspada denira katon kaget teniraan ningali kaget na kagiri-giri aya kagiri giri ya cilaka yakin si Padmanegara mau kuat tandingan si Burisrawa ya Padmanegara kade ya badaya pikir saeunaon raka bata keke katingal ku akang sampean siga anu bangun muyung ngangluh ku ayana ieu Bratayuda asa kirang semangat katingal ku akang di dieu Prabu Batara Kasna bade ngayakeun reka perdaya reka artosna tipu perdaya muslihat bade ngadamel tipu anu muslihat kanggo ngabela Padmanegara nganti ka kedalingisan akang bade naros kasampean yai dupi ari sampean haye teh ku ayana Bratayuda teh sumanget dina perjuangan atana pintu sumanget raka Batara bilih dinten ieu bade dipajangkeun ge sayogi rai panjenengan mung ieu katinggalna ku akang moal bisa dipaling yai hate akang seukeut yakin sampean ku saparantosna gugur Abimanyu ngarasa ngangluh diri sampean
leres Raka Batara margi teu aya deui anu didamakeun kurai panjenengan liantipun anak Abimanyu ayeuna parantos gugurkeun nu atos mah atos jadi margi Abimanyu teh gugurna sanes di mana-mana yakin Abimanyu gugur ngabela nagara sapangeusieun yakin akan gaduh keyakinan yakin putra sampean Abimanyu mancing sawarga demi ngabela negara jeung bangsa nuhun Raka Batara tayana akan masa kieu bade ngadoja kana kasumangetan sampean lamun sampean teu ngabohong ka akang yakin sampean teh masih keneh ngagedur rasa perjuangan sampean kedah kumaha Raka Batara akang bade nyuhunkeun ramut sampean ke ieu ramut sampean ku sampean pentang ieu ramut lamun ramut ieu pegat yakin perjuangan sampean sumanget ngagedur keur ngabela nagara jeung bangsa sangem sampean mangga Raka Batara punten teh sok ieu ramut ku akang dicepengan tah lamun ieu ramut ngagelenceng sampean yakin teu bisa ngabohong sampean sumanget dina perjuangan keur ngabela nagara jeung bangsa atuh kumaha bilih teu kengnya percanten ka sampean lamun ieu ramut tepegat di pentangku sampean berarti sampean ngabohong ka akang mangga atuh Raka Batara di dieu Prabu Kresna ngahaja ieu ramut teh dilempengkeun kana pananganana Burisrawa anu hatos supados ieu tah wargi ngasakitu heula bagian anu kaduana bagian anu katiluna tiasa wari sedayana dangukeun deui kalangkungan channel YouTube Seni Budaya SGP sumangga kang kawari sedayana rojong teras channel YouTube Seni Budaya SGP ku jalan subscribe sareng share videona ka media-media anu lain hatur nuhun tisum kuring mugi katampi hiburan sakali deui hatur nuhun wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh permios salam sehat salam seni budaya Sunda.